Kunaon disebut ajengan marmot beda jeung ajengan serepet. Ajengan serepet mah kalau datang ka pangondangan sok teh disuguhan sanajan balatak saperti keun taradeknya paling kudu duwe lah jeung nginum. Itu ngan ieu herang cai mah gagal. Baheula kerja santri herang hayang kanu pada sampeyan geus dari balik bae. Mikir lah ning kitunya. Itu ajengan marmot sok lamun ibu gaduh marmot tong lebating 2 siki cobaan. Heup sajam bere juput nganyem-nyem we nyanut ka kanan juput heup. Ibu jeung bapak mustami disebutna sok disuguhan ku panitia nganyem-nyem we nyanut eta teh mustami. Oh gitu. Malah hadirin ayatan di kecamatan Pagelaran nami aslina lupa sim kuring ajengan gaduh julukan ajengan basko. Adina ajengan jolang bener. Tatangga kuring desa Pasir Dalem nami aslina ajengan Hamdan. Anjeunna gaduh julukan ajengan sege. Kunaon kang disebut ajengan sege ngageuleut truk ka ngajina teh. Rek eureun bang deui rek eureun bang deui kitu. Cara nu samotang tariji eta sing ngarti mau balik 2 teu ngajauh tong sok dilatih dengekeun. 10 menit kuduna beres atau 5 menit di kecamatan Sejati dan Kalupana eueuh nu sambutan lila relatif singkat padat dan akurat 5 menit beres. Bohong ngacak-ngacak alas mau balik dengekeun. Ngarah laku pakadus. Sanajan bari lila komo ngacak-ngacak alas mau balik paling dibarena kantong keles yak belang duit 100.000. Beda jeung mau balik kakareke datang panitia urung papiun yang ngaduskeun jeung rapia tingker naon. Mau balik beda eta. Gitu. Ya spirit sih kuring ngeritikna ngeritik membangun apa kaduso. Bohong catat tah. Yakin bakal kapake lamun sambutan ulah leuwih ti 10 menit kitu we. Tak lupa-lupa mau balik teh Pak. Di kecamatan Lewes namina asli Samsudahil malam tadi tetang jeung kuring Sapaung. Anjeunna gaduh julukan ajengan kolektor Pak. Jadi kori oke mau balik jadi gitu disebut mau balik kolektor. Di kecamatan itu Sukabumi Cidagap hari itu aya nami aslina Haji Sail. Anjeunna gaduh julukan ajengan Setu. Aya ajengan Jupe bukan jula peres tapi jubah putih. Aya jangan biru langit ajengan Bentar teh. Malah di kecamatan di Sukabumi aya namina ajengan Katel hilapi namina nawa kene. Heuh ajengan Toronton ke Sukabumi kamari tepang tanggal 1 mun tos salah jeung ajengan Piit ahun nami aslina mah rupa-rupa di kecamatan Kadupana ada sekarang yang baru muncul nami aslina mah Saiful Romli itu mah kuring mah Samsul Romli mabuk dibedakeun nami aslina kuring Samsul Romli Samsun teh matahari ari Romli teh romal teh keusik kasorot matahari lagi teu lege bubur icakan cara ali kuring katinggal teh jantan ieu bener teh bubur icakan minggu kamari kan rek anu mayar 3 juta teu dijual naon sapada eueuh rek meuli nama pake rek ka dieu itu mah Saiful Romli gaduh julukan ajengan Bangbara kuring mah Samsul Romli gaduh julukan ajengan Serepet kok kunaon disebut ajengan Bangbara ibu heup maghrib teh edan heseneangan lamun teu make kopiah bodas jeung sorowan bodas sorana hidung we jelema na boga julukan ajengan Bangbara atur paru paru terbaik pasti nolak gue tentekan wah punten kuring mau berangkat ngaji ieu panuli da geus poe geus jam hampir jam 11 nah ngaji mah cukup lah kulo tadi ge kari ngalaksanakeunana langsung teh boleh lamun di Mario kama urang Mario lamun jago ora jujur ngaranna naon jago ora sami apa empel sami di mana saya juga empel jago ora naon ngaranna empel lamun wadah duit dompet sing tarik lamun wadah duit dompet lamun ku panto kacepet baju kanor jaket baju kanor jaket mengampar di masjid terus saya tadi salikan naon ngaranna karpet sok ngaran angin tongeret aduh kurang cepat ngaran angin tongeret belum uyah merepet belum uyah merepet
sok disadah raek bancet no jawab anak 13 lamar mah saha ajengan cerepet ya gitu lamun bobogan ibu naon ngaranna susu namun gitu kan susu kan sabab kabilator garing doa khusus sudah kuring kasareana sami hadir muga-muga ya Allah nu dicaangkeun ka jalan nepi ka ridho Gusti Allah amin mari dipoek muga-muga dipoekeun kana jalan nepi ka ridho Gusti Allah malah mandat jaga di hadirat Allah tiasa mungkul sapertos kieu bari diangkat umat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad amin ya Allah ya rabbal hadirin rahimakumullah wios ngadegnya ganteng kan aja masyarakat ganteng dalam hati dalam burung juga sieun geus kapuri ngan satu dibanding anak eleh wajangan Garut ngan Garut mah banget teneureun kuring mah banget bereun Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeunana geus tradisi dipadalkeunana geus populer bahkan ka budak leutik lamun ditanya spontan budak leutik kajawab di mana apa dilahirkeunana Kangjeng Nabi teh cik di Sampaha apa di Kalupana di kota Mekah Musyarrafah pada malam Isnin tanggal 12 Rabiul awal tahun benar kira disebutkan tahun kebohnya ya tahun gajah pangkat disebut tahun gajah dulu kan kapungkur ayah hiji raja ngaranna eta raja hadirin kalau gak salah Raja Abroha waktu harita tumpah kendaraan gajah nu maksudna rek ngahancurkeun Ka'bah nu tujuanana rek ngabasmi Ka'bah tapi lamun waktu harita Raja Abroha termasuk kendaraan tumpah kendaraan Revo tumpah kendaraan Supra tumpah kendaraan PKZR kemungkinan besar disebutkan tahun Revo pastilah disebutkan tahun Supra yakin disebutkan tahun PKZR berdasarkan waktu harita Raja Abroha termasuk tentara tumpah kendaraan gajah nya disebut ke tahun gajah gitu atau bertepatan dengan tanggal 27 April tahun 571 Masehi ayahnya bernama siapa Raden Abdullah bin Abdul Muthalib ibunya bernama Siti Aminah dulain Aminah urang Campaka sanes Aminah urang Kebon Karet bukan Aminah urang air bambu ikat tapi Aminah binti Wahab pada menjelang saat dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi peristiwa yang spektakuler banyak terjadi peristiwa yang aneh banyak terjadi peristiwa yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh seluruh manusia bahkan hadirin pada malam kelahirannya semua berhala kabeh tapikung yang ada di mana saja baik di perkotaan maupun di pedesaan jatuh tersungkur dari tempatnya bahkan hadirin api yang sudah ratusan tahun disembah, dipuja dan dipuji oleh bangsa-bangsa Persia tiba-tiba padam mendadak parem pada sebelumnya tidak pernah padam dan itulah hadirin sebahagian ciri khas ataupun tanda-tanda penampakan kenabian beda dengan ciri khas ajengan serepet tadi ke jawabna 17 lamar beda ujung jamat Rasul mah seurnata 124.000 lambar singkawa balik kamu ingat-ingat jamat Rasul samaha jamat Rasul teh seurna 124.000 lambar beda jeung beungeut nu sami hadir jika beungeut tangeuleun ngumpul ieu mah ieu bener gagah cenah ajengan eta ngawangkung abong-abong letah weh tulangan maaf bu sok lamun Pak Kadus beungeut meunang neungeulana nepi ka gemek datang ka dieu wow bener berarti ya dan bener mata salah berarti itu salah mah bener kalau sebutkan banget yang kaciri pokoknya mah kalau ibu-ibu kalau ada hutang kurang dia mah kaciri burung make tiupna rada nyengkong ya tampil mekannya tuh burung kayaknya aduh
mun bapak-bapak nah ladanya tuan bakal kopiahna bakal ke hutanna ciri nama gitu ayeuna lamun aya make kopiah sok aya nyingkang dipalangkeun samping dikongkoyangkeun kali-kali mah eta teh Pak ngalaman nyakelan kartu gapleh jelema kitu ciri nama nya kade bisa aya urang dieu lewat pengajian ieu lewat maulidan ieu